Pemirsa, ayeuna urang bungkusnya lemperna tah kieu cara bungkusna. Tah. Jadi ieu diisi gitu nganggo eta teh abon ikan tongkol. Jadi sanes ku abon ayam atau abon sapi ieu mah ku ece mah hoyong naon teh lah. Amina teh no. Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi di MK Channel. Kali ini kita akan masak-masakan lagi pemirsa. Saya sama Cik Iko biasa mau masak bikin lemper isi pindang tongkol. Bahan-bahanna sebutkeun Cik Iko. Bahan utama ada nasi ketan, terus ikan tongkol, bumbu biasa, bawang beureum, bawang bodas, cabai rawit merah, cabai merah besar, terus biasa bumbu andalan, sareng ieu gula beureum. Nah, ieu nasi ketan mah seperti biasa we nya di naon teh lah dipasakna biasa juga masak sangu gitu tah biasa wae kieu. Bumbu anu tadi disebatkeun teh pemirsa dihaluskeun nya, direndos heula. Pemirsa, kade hilapnya subscribe, like sareng komena diantos. Nah, nong ayeuna pindang tongkolna urang bereskeun nya, dihijikeun direnos gitu. Nah, pemirsa, ieu renos sampai halusnya, diulekna sampai halus gitu tah. Siga mirip abon lah gitu. Tah ieu teh jang isina pemirsa, isi lemperna nya nya. Lain ajang kanggo isina gitu. Kanggo isina nya kedah lemes atuh nyariosna ieu. Nuhun hilap abdi. Cuy eta piringan heula tuh meni kuatan mah cuy gede. Abang-abang gede nya tinggali. Aduh aing mah. Eta ditumiskeun etana. Nyawa berat eta cuy batu. Lalagaan ieu teh ieu. Pasti nong mah kebiasaan pemirsa tingali mana cempa atuh cempa. Kala neangan heula. Urang skip heula. Bari ngomong. Tah pemirsa di oseng ieu na nya bumbuna ke dijadikeun abon gitu, abon ya anu pindang tongkol tadi ngarendos teh ya. Mohon terus we rada digaringkeun gitu jadi abon lah, abon ikan tongkol gitu. Pemirsa urang bumbuan heula nya ieu biasa bumbu andalan sareng eta we gula. Mana gulana? Kan tadi digulaan. Oh, entos setang direnos tadi bari digulaan. Ulap deui. Ke amis deui. Terus tinggal ngantosan garingnya. Pemirsa, ieu kan tos ieu nya tos mateng. Tah, jadi siga abon kieu tah. Ayeuna urang etakeun angkat kanggo isian lemper teh ieu tah. Tah pemirsa, sateacana ieu daunna urang di naon teh lah olesan heula ku minyak. Tah kitu, minyak tanah. Nya minyak sayur atuh ngaranna teu lengket gitu. Pemirsa, ayeuna urang bungkusnya lemperna tah kieu cara bungkusna. Tah. Jadi ieu diisi gitu nganggo eta teh abon ikan tongkol. Jadi sanes ku abon ayam atau abon sapi ieu mah ku ece mah hoyong naon teh lah. Amina teh nong. Naon teh lah? Pare naon sih? Variasi naon nu kitu teh? Kreasi. Oh. Inovasi baru gitu. Apa kumaha nya? Kreasi apa teu kapeser hayam aja. Jadi ku pindang tongkol nu murah. Apaan cenah kedah ngamam eta ikan cenah ame pinter nya euceut teh geus we ngadamel ieu terus lemper ieu bakal jadi pinter nya pinter sih euceut pinter ngawadul ya henteu atuh nong tingali nong ieu bungkusna tingalikeun tah kieu pemirsa nya sok dibulankeun gitu aya nu teu acan tiasa tah ngabungkusna ieu cenah
Ieu siga ece. Tah, kayak ece kira ada ucas ecos ieu teh. Tah digunting we ieu teh ujungna teh. Meh tong ieu teuing tah, terus we dijepret. Di naon teh nang ieu teh namina teh nang nganggo ieu hektar. Nuhun, sanes dijepret di eta. Jepret mah ku karet, dijepret. Tah kitu, kayak ieu hiji deui. Di kitu deui tah. Gunting heula marah rapi. Tuh, kitu. Tah. Ieu kangge icaleun ge tiasa nya. Tiasa. Icaleun kangge hajat Tah kitu. Anggo bili aya tamu nyuguhan ge tah gitu, tingali tinggal tenang tah jadina kieu. Tah kitu. tah kieu cenah pemirsa tuh. Nuhun, tah kitu ke ieu lebar teuing ieu kitu ke. Pilih pemirsa bade hajat, bade syukuran, tiasa ngadamel nyalira ieu. Nuhun. Ece ge sok ngadamel nyalira we tara meser ece mah. Tah pemirsa, santos kieu Terus nang mungkusan lah. Nuhun, tah tos beres mungkusan kieu teh urang dibakar. Nganggo digarang pemirsa. Nah. Tah garang pangganganna kos kieu tah pemirsa tingali. ieu ieu kenteng. Kusabab teu gaduh panggangan jadi nganggo kenteng. Cek saha ieu teh tradisional ieu teh. Eta kenteng imah baturnya dicuplokeun heula. Dapur ece, ku ece didudut heula di dapur teh ieu. Paean balocor da ku ece didudutan meureun kentengna. Heeh. Kumaha tuh da teu gaduh panggangan. Heula cenah panas heula nya. Tangke tos panas, ieu na we kadiekeun ke. Minyakan heula entong apa teu kedah? Teu kedah ieu mah pan dipanggang hungkul biasa. Tah pemirsa ieu tos panasnya urang ieukeun weh. Tah kieu disusun kieu weh. Nah. Tuh di kieu. Ngarah raos jadi wangi ieu daun pisang gitu tah lemperna teh. Tah kieu. Tah ayeuna pemirsa urang dibalikeun nya. Tah siga kieu Susuk cek. nya kedah nama nganggo capitan ieu teh pemirsa han capitanna tinggalin di dapur ece. Si Nong mah teu gaduheun capitan. Capitan baju. Ya nya entong atuh. Tah kieu paling ieu lah 10 menit lah ieu nama waktu ngagarangna gitu. Tuh kan tos. Cek ieu pake kenteng teh kebiasaan di lembur apa kumaha ya? Nya selain kebiasaan di lemburnya ece teh pan teu gaduh ieu naon teh ngaranna teh Neng panggangan gitu. Ai di lembur mah da sok ngagunakeun nu aya we nganggo kenteng gitu. Jadi upami anu teu gaduh panggangannya alternatif gitu nganggo ieu tah naon teh kenteng we gitu. Babari lah tinggal ngajul di nu eta di nu naon teh lah Imah batur. Cek coba eta buka hiji mah. oh hoyong Nong Hoyong sok. nya ke bari urang tembongkeun ka pemirsa. Kabiannya cek. Ya sok mumpung haneut. Haneut coba raos pisan itu. Mana? Mantap cek.